1, 2, 3, come on. Come on, come on. Goblok tuh. Itu saha anjing. Bogor. Anjing lu goblok. Oh, itu anjing berapa sih gobloknya? Nah, anjing goblok aing dari orang mana? Jamon, yang mah jamon. Ayo. Kurang orang teh gitu. Kalau anu bawe karasea, karasek teh. Masalah naon ieu teh? Jadi kieu, Pak. Jadi kieu. Yang, orodat, si kadare sakedap. Enaon bah? Iya. Apa teh ada kawartosan si mata segala malam. Kalau di kumaha Ulah sok kitu bah. Ada kieu kayana teh damang si mata. penyawatan naon sih, Pak? Ngetuka teh kita ge apa gitu. Sigana mah. Ngan apa teh bade ngawartosan. Kayak si mana muntah saya jeung abah. Itu sawan tukang bagi rata kumararane heuh. Iya, Bang. Udah adik-adik teh loba geuning. Lain mah ngabejaan teh ayeuna. Nah, itu ngecak Cipanon. Tapi yang bakal ngejanjikeun bah karena di raya api bakal dibagi rata. Iya. Ade, tong ngarauku suku. Ya gitu we teh abang mah. PHP. Beli HP. Pura emaknya aja ya. Ini barangkali ngedoakeun lagi. Aduh, jole nakian. Jangan abang baik. Genah lah sawah lobak kieu ku aing dijual. Lumayan piduikeun bae. Adi-adi aing mah. Nah,
Pak. Kita ngewariskeun di sawah abi jeung rai abi bah. Kena dia abi ngajanjikeun bah mau sampai bisa dijual di sawah. Lumayan yang turunin urang teh. Itu masalahnya ya. Aing ketika bubuyangan dia, jangan sia. Udah ini orang uruskan masalahnya. Beres ya. Ajak tuh situ. Waalaikumsalam. Aya naon teh ngabring-ngabring kieu? Iya, was kolot mah. Baru udah raya dilebak di walungan ada dari buat sarasea tuh ting aya naon teh asa rumah. Aku naon Bu. Oke jeung ribut sagala. Atuh di hari gara sok ngedakeun ngari jeung kolot deui ya. Pak ini lain kolot masuk ruas kedatangan nu ngarorat dan didung asa aya nu lagi udah ada adenge aya bejana lariweuh barudak ieu teh aya naon kumaha mimitina asal usulna cing hayang nyawa abah mah udah teu apa kakara ayeuna nya aya bejana cenah sajang Cep Ipin ieu teh muhun da cing Cep Ipin teh naon masalahna jeung saha wae gitu piungkeun ayeuna mah dieu cing sugan abah bisa naon mere saran lah kanu ngarora cing geroan urang ngariung di dieu mah Musa geroan akurana penggeroan oh siap. Tadi none koran. Cing geroan jang ngadinya. Mana si Ipin teh nya Ipin. Oh itu si Ipin euy. Ari itu lah. Itu di sauran ku abah kenapa kita kan gitu. Bari naon? Bari serioseun. Iya baru dah sadayana. Abah. Itu apa kok kalau itu? Pilihkeun bae. Berak ya sebelah. Sebenarnya tuh jam-jam itu. Mana itu? Ya. Di geroan dia sana dulu was. Aduh anjing. Anjing. Tolong kan atuh anjing. Gua mau aing tadi. Lupa wae. Kata pete iya abah saya bejana barudak ribut cenah aya nu nepikeun ka parasea itu ieu untung harita aya kolot beureung di ditu nya anu misah lamun eueuh pan kajadian mah kumaha tah eta teh nu jadi masalah teh naon gitu ari abah mah hayang apal we asal usulna cing hayang nyaho gitu jelaskeun usulan abah bisa mere saran kadu ngarora cing naon eta teh nu jadi masalah kana Jadi kieu bahnya punten ya sadayana. Ieu teh satu acana teh ku umbiang teh almarhum gitu nya almarhum tos dibagi rata gitu teh. Gaduh masing-masing warisan gitu bahnya. Tapi ieu teh gejala bah dipun lanceuk ieu teh. Pun lanceuk teh alim bah eta teh dibagi rata sadayana. Hoyong ngatuang nyalira bah eta warisan teh ai abi nya lah jadi adi teh isin bah lah ku pun lanceuk itu teh hoyong lah ngabagi rata gitu da ari rayu-rayu teh seueur bah gitu cik lah hoyong ngaraosan meureun dia gitu meureunnya eta lu sari gitu tapi ieu pun lanceuk teh egois bah hoyong ngajual eta tanah
duka jangan tenaon lah hoyong gitu ngajual tanah eta teh aya abi mah da itu mah hokeul we tapi kudu inget Kak rai-rainya ada Jadi seueur dulur gitu itulah supaya walatra adil aja. eta tapi ku teu narimana wae eta pun lanceuk teh ngadon abi sesah bah gitu nyariosna ge da abi aya kasihan oge da pun lanceuknya bah abi menghargaan keneh da sanesna teu wantun da ai kapun lanceuk mah teu meunang gitu Ya nya gitu dosa orang kan jadi lanceuk mah. abi mah nyungkeun saran ti abah gitu neh kapayuna teh teu aya pi pasehan deui pi omongan deui kanggo barudak gitu da Halus hoyong mah. barudak ge nya kabagi rata gitu Bang. Tah ayeuna aja anu panggedena teh teu naon tujuanana cing hayang eta teh nepikeun karek dijual dihapus sorangan teh kumaha eta teh cing. Abah hayang apa? Iya bah kanggo poya-poya. Oh, kamu poya-poya. Keur pribadi meureun eta mah nya. Bae cek pandangan si Abah mah eta cara teh kalakuan gitu teh salah. Salah eta teh nya kalakuan gitu teh. Istilahna mah lamun teh mah aya naon rezeki nu jadi kolot urang. Boh gedena, boh leutikna istilahna mah ai dulur teh lalaki wungkul. Alhamdulillah ya mah jawara wungkul nya. Tah jawara kampung itu bae urang lah jadi jawara kota lah, jawara kampung. Tah ulah nepi ka kitu. Komo lamun teh mah urang nepi ka teu adil sabab ieu teh bakal nimulkeun mamala eta tina barang anu kasebut ditinggal anu jadi kolot. Komo dihaku sorangan kudu adil eta teh. Komo lamun teh urang lalaki wungkul aya paribasa lah. Lamun aya dulur awewe teh mah ceuk hukum agama pan satanggungan jeung salayan. Lalaki kabageanana satanggungan, awewe salayan. Tapi ieu mah da dulur teh lalaki wungkul. Tah ieu mah jadi wajib dibagi rata ulang ulah rasa maneh. Pedah cenah aing mah panggedena. Lanceuk nguasa hari aturan tina bag-bagan bagi waris mah tetep sakumaha aturan agama ku urang kudu dipake kudu bagi rata malah jeung dulur kudu akur bujeng-bujeng mah ceuk paribasa eujeung dulur eujeung tatangga eujeung sahawe tetep urang teh aya akimon abah mah ngabejaan lah anu ngarora ulah ngarasa ceuk paribasa teh mah urang teh egois uga rasa maneh aing panggedeunakeun itu mah teu bisa kitu sabab akhir barangkali eta rezeki anu kitu teh bakal nimulkeun madawa ka urang sorangan matak urang kudu diajar ti ayeuna teh mumpung ngarora keneh boh jeung dulur boh jeung sakomo ieu jeung dulur sing akur sing anaon ceuk paribasa sabobot sapihanean sareundeuk saigal kudu sauyunan lah jeung dulur mah komo ayeuna kolot urang geus areuweuh tah doakeun ku urang teh atuh cenah paribasa mah lamun dina unggah waktuna doakeun ku urang pan meureun piraku lah sok ngupingkeun nya kasep ti bangsa-bangsa Pak Ustad, Pak Kiai geuning doakeun ku urang teh kolot teh ba'da salat maghrib atau tiap ba'da salat Allahumma gfirli dunubili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro sangka naon dihampura sagala dosa perdosaanana dilapangkeun di alam barjahna dicaang padangkeun mudah-mudahan teh kolot urang nu geus ningalkeun teh istilahna mah sing jongjon sing tenang di alam barjahna atuh rezekina ayeuna nu ditinggalkeun teh sing barokah keur anak-anak sarerea nah sakitu we meureun nya ti abah mah nya omat tah mangpaatkeun sing dibagi rata sing sauyunan sadudulur sangkan rezeki teh jadi barokah mangpaat sakali deui ulah kenat ngadoakeun kanu jadi kolot sangkan aranjeunna aya di alam barjah teh aya dina katenangan dihampura sagala dosa perdosaanana ditampi sagala iman Islamna sing ditempatkeun dina tempat anu mulia munguh Allah Subhanahu wa taala sakitulah ari papatan ti abah sakitu pek ayeuna mah urang ceuk paribas jeung dulur anu tadi aya pagedrug dina kalbu aya naon istilahna paceng kadan dina jolodan ayeuna mah sok silih hampura lah ngarah kasaksian ku si abah sok ayeuna mah silih hampura Nabi bade nyukeun hapuntennya ka abah
sareng ngatur nuhunkeun ka Abah nutos mukakeun hate abi anu kapoekan ku harta sareng dunia. Mugi sakitu nu ayeuna abi bade nyukeun hapunten ka adik-adik abi. Tah dengekeun pepatah ti sepuh lebih dewasa kamar urang kali ya. Mantap tong jadi panas lah tinu warisan mah. Sok ayeuna mah entah hampura kabar udah kadi didinya. Itunya Salah. Hapuntennya salah kapoekan. kali A, Hapuntennya salah kapoekan deui A. hapuntennya kapoekan Nya, sok. ku harta. Tahu sekali-kali deh kawan. Hapuntennya Udah apunan kadejang. Kali-kali deh. Bising mah ditusuk. Untung kemarin sih dibayar ku batah ku abis udah terpacu ku abis. Jadi rumah Iya rasa. nggak masalah salah jadi eno kan biasanya pikirannya nanaonan gitu tehnya Ya. kayak mau ulah gitu deh ya omah tadi teh seueur nya ini nama iya Ya, ayeuna insaf. Assalamualaikum sama barangan deh ya itu adik-adik teh datos barujang aya nama tuh terus kuduna narikah jadi asa ingat Cari-cari kan. ingat baheula Boleh mah. ingat meureun baheula asa pang ieuna Columbia Mandi bareng. mandi bareng Bawa bareng. Jalan jalan bareng. Main bola bareng. Pecah bareng. itulah sakit tuh hoyong ngahak nyari iya teh air aja teh seueur pasnya ari abi mah teh ada teh seueur mau yang kabagi tapi kira kita mah gitu tapi ieu lanjut teh hoyong nyari rawan nah Yoman, bentaran ti abah kita masih. Kapoekan harta sareng dunia. Dina abi bade hampura adik-adik. Ya poe naon. Sarah ada abi. Udah sih gratis sama dengi. kadi abi Kadi adi-adi. Karai-rai. Kayak rai kasih rambut Tos Astaga. Capek macu. Anjir. Kagak aya tuh. Jadi ya si Umar akan bagikan warisan gitu. jadi kieu baru Abah mah teu boga naon si Umar bogana gitu. Oma teh sawah di tukang. Jual. Tapi jual batur. Jadi bagi rata. Baik cuy, baik sih tuh.